Arah aing najis tinggal tuanya aya eta mah buntung anjingna ge. La ilaha Oh buntutan. Kajen teuing buntung mah aing mah mal nurutan be batur aing mah. Nah, ni ieu pada weuyeun. Eta Kajen teuing. Ah, aing mah da buntutan. moro mah aing mah buntung ge lain buntung ku diteuk-teuk aing mah sapat ge sapat ku sato aing mah lain cenah ge dipotongan aing mah. Lain dipotong teh. Lain atuh pang to. Yo, tah. Oh, code tah. Beak atuh da anjing ieu mah masih kieu-kieu ge. Arah eta buntutan kitu mah. Ajen teuing, entong tuturut munding bae ieu mah tatarurut bae. Tatarurut bae munding. Batur buntutna di Cepet aya nama usum anu ceper alus. Ditukeun narurutan. Okor anjing dibedagkeun dina sawah narurutan atuh endi atuh ceng teh urang Sunda geuning aing teu baroga. Iya atuh kieu. Aku nya dipikir-pikir urang Sunda kalaka Kalakaran nurutan banutup kararu. batur euy. Mangka itu nurutan ka urang. Ieu mah urang jadi teu boga, urang mah jadi teu boga lawan identitas gitu mah wah urang teh luntana teh kalaka nurutan barang batur. ti urang ho. Barang ti urang. Peuting kapan loba nama ti urang eta teh. Barang harade. Waralus teh Di Marodip di ditu. Da geus anjuk ka ditu mah eueuh ngaran urang teh. Makana urang ge kudu boga seni yo. Kudu boga ciri khasnya Boga kudu nama. ciri khas padoli teuing. Erek curi keplek. Erek eueuh buntutan. Kajeun teuing. Da aing mah resepna ge leuleuweungan. Jadi aing ti bareto dipikir-pikir. Weh cenah ge ieu jeung bawon kan yo, bawon ka ditu cenah euy. Ah, babaturan urang, ieu mah jeung ka seberang be jeung ka seberang. Terus jam urang na teh kalah anu dibeulianna teh padahal mah anjing urang harade ge kalah narurutan aing mah. Bener heh. Dengan arti Urang jadi teu boga ciri khas Sunda nama ka nya. Bakana ciri khas aing mah ti baheula ge cek euy. Aing mah moal kagomeng-gomeng. Ciri khas aing mah geus madeg aing mah. Geus mal diceperkeun. Pasundan aing mah batur diceperkeun teu. No buntut arek ngagelung, ceulina rek keplek, erek naon, kajeun da aing mah jeung dileuweung aing mah. Mang cenah ge culina eta mah kieu dulu, kajeun teuing da aing mah ngagogog mah ku sungut. Nah bising rek udagan mah aing mah eleh kudu masieun kudu diceper. Aing teh hayang teuing ngadenge cenah. Jomo itu nanurutan, bang gimana sih kalau itu caranya nuktuk buntut anjing. Nanyakeun tutorial lagi nyeperkeun we cenah. Cara gimana cara ngeplekin itu cenah ge telinga. Ieu mah justru telinga kalah ka diparake watang ka dieu nya mah ka beusi 12. Dibarungkut. Buntutna dinuan heudah. Keder jadi urang teh kudu lur. Hirupkeun seni urang. Kurang orang Sunda ge aing ge bisa aing ge bisa yo bakal gaing keur ngahirupkeun deui aing yo. Ulah geus. Urang mah ulah kaba kusa kaba-kaba. Entong aing mah.